Mana Bapak? Yuk. Alhamdulillah nyampe Kalempur nih. Pas suami masih baru dah. Teh, si kasih emak. Wah, mana Jar? Oh, gening si Mak. Mak. Ai, Mak Uwi. Mak. Si Ucu, mana Bapak? Yuk. Ujang teh, saran teteh, sok naon wae di bumi teh. Emang sok capeknya gue. Ujang mah langsung ngalah suluh jeung bapak. Dedeh, Ari teuing. emak di ditu. Ari emak menyilami-lami teuing. Nuhun Ucu, apa dan si Uwa repot. Payah nanya. Bapak, iya si emak datang. Alah, nanya gitu. Gunung budak datang deh. Alhamdulillah tuh. Boleh syukur teuing. Mana Jang? Alhamdulillah ada itu si emak dah mang. Alhamdulillah. Syukur teuing ku masih ada di ditu. Alhamdulillah aya nama terus ada mendingan. Oh, syukur atuh barudak nih karunya. Aduh, teh Nya, kesepsiun aduh, abet itu tanya wakamulan. wae. Nya. Nyai atuh eta non teh. Masak cai insan. Atos Atas. Oh, nya syukur atuh. Terus masak cai mah. nya kenal. Sok emang gara istirahat. Heula, Aduh, iya. heula karunya capek. Capek pisan. Ditinggalkan ku indung mahnya meni pabawa takieu indungan dedeh. Dibacakan nantinya. Ai, Kah ku mama. tos armam acan Ucu sareng si Ade. Entos mah tadi da atau segala rupina harcai mama kantun mam. Nya atuh. Duh, syukur mah aing geus ieu mah datang mah. Sok we ate nama sambil reureuh kitu tah ngobrol jeung si Nyai jeung si Ujang. Bapak eta leuweung heula ka ditu. Nya tuh kamari ge tuh menang-menang sampe lumayan yang gorengan barudak. Nya jeung we Pak. Keun we. Abi bade reureuh lagi dia. Nya sok we nya. Nya sok. Datang gitu baru eta batur. Leuweung nih ah. Deh. Maaf maaf. Kurang manten ketinggalin ku batur bae ah. Sono datang gunung budak. Duh, alhamdulillah. Indungna datang barudak atoheun. Keun aya nu ngurus. Untuk karunya wae. Kalah sing lalimbung barudak oh indung nama Allahu Akbar alhamdulillah. Geus kaburu datang.
Tah ayeuna mah mending kene ka sawah heula bisi dararobol. Ngan anu itu ti peuting ku beurit, ti beurang ku monyet. Aduh, ampun kudu kumaha ieu. Teu karepeun. Allahu Akbar. Aduh. Alah, tah ieu nu matak ieu teh nu matak ngariweuhkeun teh ieu runtah. Ieu tah nu matak ngariweuhkeun teh ieu. Oh, da urang mah ayeuna dicontohan ku bapak aing, bapak KDM. Alhamdulillah ya. Bapak KDM bisa ngayekeun ka masyarakat. Tapi ieu aduh gimana ieu? Nah, kan matak matak ieu teh matak ngaranna teh matak banjir, matak aduh. Oh, kan ari eueuh mah, ari nungkong mah. Tuh, urang kudu rajin, kudu kumaha pimpinan. KDM oge nyontohanana alus, kira ku urang masyarakat nanti pipilueun. Keun ah. Oh, kan jongjon. Beberapa sisi mah ngareuna. Ujang mah capek ngalaan wae suluh mun teu aya emak teh jeung si bapak. Nyakeun wae atuh diajarnya. Pan emak di ditu ngurusi uwa capek. Paling teh meuni seueur teh cengeng ujangnya. Nya mak, Aduh, aya soleh pinternya. Kan atuh pan aya nama aya emak di dieu. Moal capek teuing ujang aya namanya. Ujang ari manini ka mana? aya mah tadi pipir. Nya atuh emak rek mendakan heula ujang antosan di atuh nya. Mana? Emak geuning mana we teh aya emak. Tuh, nama iya, ngoret. Oh, nya atuh. Bebersih wae. Nuhun tuh. Barala ya.
ieu tos dikumbah. Dikumbah. Ya sok, ya hadiahkeun. Kurang goreng, si bapak mah resep mama teh digoreng ieu teh. Ini dia minyakna. Ieu mah. Ma, asak can. Acan atuh jang ke heula ulah sok ngababarikeun. Sugan ujang mah geus asak. Ini atuh ka dieu ieu bantuan mana ieu ngen. Ah, nu kitu-kitu Coba mah. ieu pun Geus we ulah ku ujang ku emak we jeung ku teteh. Nya atuh. Ngen atuh di dieu ngen. Tiris teh. Iris, Ngen atuh si dulu ka dieu ngen dari gunung mah kieu pan tariris ngen. Mak, tah mak keur mata aya teh ujang mah duaan we jeung teteh masak. nya keun we atuh jang najan budak lalaki oge kudu sagala tiasa ujang oge sami. Acan. Can diasurkeun. Kudu diisian deui. Usuhan deui. Kaya. Oh, mah hese. Alhamdulillah saya cor tuh. Nah, iya hama anak tuh. Kuting ku berit, berang ku monyet. Tuh, tah, iya bobol deh. Aduh, barusik ya tapak monyet. Saya kutarakannya hoan ya monyet. Ampun. Bener ya nanti monyet busik ke dia mah. Ampun.
ringan runtuh gitu. Halo, yuk sawah kumaha pikarepeun. Ya loh, ya Robi tuh. Hmm, ampun. Kumaha pikarepeun ieu. Semua panen deui wae usum ayeuna. Ya Allah. Mudah-mudahan we atuh pemerintah aya solusina ieu kejang masyarakat yang berantas ieu hama beurit kumaha ieu. Akhir-akhirna. Aduh, ampun teh. Dele itu baru udah kamari. Padahal maka dia teh atuh kurang koret lain ieu mah. Arulin we wungkul ngadon dalahar. Untuk kolot mah anger we. Tapi alhamdulillah ayeuna mah datang indungna barudak aratoheun gitu kieu. Ini baru ngaheun. Ke na ieu lah cenah sarasanoan heula. Pilih itu suluh beungkeutkeun deui ieu. Urang mah kamari atuh mawa-mawa suluhnya. Lain-lain mah. Ampun heuh. Tapi da talina eueuh bae hante. Wah, cenah engke balik deui ka dieu da eueuh talina. Bisi eta barudak karunya. Mangko beuteung geus sareueul ieu teh. Asa kitu indung budak nyerangna. Yang sedahar mah ka dieu deui ah. Anjeun balik deui engke bari matali yang suluh mah. Ampun. Tapi can ngageroan barudak eta indung budak di can ngageroan di bawa can masak deh. Beuteung geus sareueul kieu. Tapi meureun sapeun keneh lah can bae. Engke meureun ngageroan ari geus asak mah. Aduh. Oh. Tunggu kami ya. Bisa? Jang ieu tos arah rasak si bapak geura sauran jong. Nya mang ke ku ujang di sauran. Bapak, ieu sampo asak. Si bapak ka mana ujang geus peres genggerong. Eueuh wae. Udah kukorowokan. Keparangan beuteung sareueul. Arah rasak. Naon jang? Arasak. Tuh, Ma, si bapak aya. Ya, keun cenah ka dieu. Bapak buru sampo tiis. Siap jang. Kebenaran bapak sareueul jang. Aduh. Alhamdulillah tuh aya si emak mah nya. Aduh. Sok Pak garanyaneut ka dinya. Ieu naonna di kampung manuk kieu tuh aya ranginang ieu tah. Alhamdulillah mah. Aya samalna aya sing ieu hiji deui tah. Sok gerak geruskeun. Tuh, pan ari aya si emak mah nya jang nya.
segala bayat ieu sararana rasa. Nah, sok tah. Cairna haneut ieu. Pek, Pak. Iki pengraosan. Sok atuh Ujang gawat. Cenah tadi ditaroskeun. Coba nggaknya kena sambal ya. Ngegerus cengek. Meh molotot. Oh bener mak. Ada. Oh, mentak molotot eta mah. Mantap mak. Halus tapi ieu sapeuna pulen kecangot lah. Hai mak di ditu teh kamari si uak kumaha penyakit naon sebenarnya? Gitu wae geus kolot mah geuningan. Riwit. Bahaya ngelongok da ngaran-ngaran di kampung geuningan. Kamu mau barudak mah. Da anggar kudu duit. Dia bapan budak sakola atuh mah. Heeh. Dan ngajoreng jah hese yang kali itu kadieu ge. Kan wae. Doana we. Ari si uak eta si uak pamagetna jag-jag tapi mak jadi itu. Nyata kitu matakan ditungguan oge. Ngawai tarolot nya. Urang sajeng saha deui waktu jeung dulur. Batur tak kumaha teh. Tapi teu nitah kali itu deui. Acan meureunna. Ya engke mah meureun kai aya mah kitu deui. Nyari salsa mah teu nolongok dewe kali itu da hariwang nya sekolot mah. Kita mending ngajugluk ieu atuh ieu na. Nah, kutuk angkeun. Tah jang nyai ayeuna kumaha karasana si manggeus aya. Henteu capek teuing Pak ayeuna mah. Iya, Pak. Ah, oke. Wah, aja ieu mah kalau nabi nya ditengek atuh. Yo, ieu teh nu nyambalna ge, nu diajar nyambal cenah ieu teh. Wah, ya mah. Bongbong pada asum halodo tarik acannya dah. Lada-lada ting. Men wae, meh patri setik oge. Dah ieu nama asih emak. Nanya. Anjing sing leuwih giat. Tas kamarin nih anjing bapak, kumaha? Kayaknya masih lebih giat. Ya, kan atuh ya kedua deui meulana. Da isuk mah ulangan we nya sakola oge. Nuhun, Pak. Heeh. Ya syukur. Ah. Kada aduh cuma ampun ting ke bina-bina. Ah ayeuna mah jang, geus si mama sing leuwih nurut. Sing leuwih manutnya kan udah dikolot teh. Da sagala rupa ge pan kolot ayeuna ada aya rempona, tah ujang ke geus pokona mah geus gede mah. Geus dewasa. Udah ganti kolot, kade tadi si nyai sing jeung dulur teh sing ngaranut ulah kawas batur lah da urang mah hirup di kampung, hirup di pasisian. Ulah kawas nempo batur di kota geuningan model bararebas arulin tengah peuting kitu ke ulah teu nya. Da kolot mah nyaah kanu jadi anak mata kitu teh. Lah nepi ka aya kacaritakeun anakku batur gitu. Tah ade